Lain Brad, kok si Maya teh masih penasaran karena ingang Vespa untuk kebun Haji Holia nih. Sagu deh helm eta mah Brad, juang ala yuk kan goreng sangu ngeunah geura. Terus neangan penyakitan deui sih ya, ampun teh. Aing ge beuki kos nasi gorengnya nok engang Vespa. Beuki aing oge. Tapi pan kos mengandung resiko kos ngalana kos. Aing pernah ngomong, engang Vespa najan sagede kieu ge anjir loba babaturana. Girana napuk ka urang mah matak mood kos. Montong pi panyakiteun lah. Hirup keur wararit kieu anjir. Eta mah nu teu pacara nah atuh. Keupan urang teu apal kos. Teu apal aing. Yo Brad, aing ngaran-ngaran nu kitu otomatis eta mah aya ratu na Brad. Asa ratuna geus beunang, geus beres, aman. Terus eta kumaha ngala ratuna cing. Da meureunana pan prajuritna ge loba kos. Komo anjir sagede helm gitu mah anjir sayangna ribuan tah. Kumaha cara menghadapina sameme ratuna pasti prajuritna heula baru. Kalau dajar bodoh geura Brad. Ya pake otak atuh. Anjing. Otak. Heeh, da sia teh mah otakna di dinya bener. Cing kumaha strategina ieu. Yo, kan ari kebon Haji Holia teh deket Imah Saroceng. Hmm. Urang tungguan di dinya. Da pasti sakedeung deui ge liwat tuh si ratu narik meuli seblak. Anjing. Ratu engang rek meuli seblak. Heuh, terus kumaha eta? Nah, ngaran-ngaran keur murak seblak Brad, otomatis jongjon tah si ratu teh. Kosim nu maju atuh. Dilaan musikna. Pan mogok tah motorna. Parah anjing. Kan we antapnya guys ya. Aing ieu keur mencoba memahami jalan pikiran jalan malam pagi. Terus lamun geus kitu, Yo, apa sorangan di dinya ge ngaran-ngaran komunitas Vespa Brad, nya solidaritasna teh tinggi. Cacak-cacak anu teu wawu ya misalna mau dibantuan komo ieu ratuna otomatis eta mah dina sarangna teh bijil kabeh jeung mantuan ratuna. da mogok Vespa na dicabut ku maneh busina. Terus Geus kitu tugas di dinya atuh tinggal metik teh sarangna. Si sayang teh pan geus kosong aman di dinya bawa balik. Beres. Bener. Tapi ya brilian ya sih ya. Kosim gitu loh. Anjing. Habis pikir cek aing ke si ieu maing mah. Please kos. Pan sia teh keur ngomongkeun engang. Najan eta disebutna engang Vespa. Eta ratu engang meuli seblakna anjir tara make motor Vespa tara make motor Vespa. Ayeuna mah kana metik. Aing kagok ebah anjing. Aing katarik kadenge anjir ratu engang jajan seblak. Parah anjing. Aya wae ya anjir ya. Cangcimen. Lain Brad. Kosim teh pan ayeuna nya bergelut di bidang peternakan jangkrik teh geus lila Brad. Ngodang geus lumayan euy ayeuna teh. Cek dirinya alus teh lamun Kosim mengembangkan usaha Brad. Melebarkan sayap usaha gitu. Kana naon? Nya Kosim teh euy ayeuna teh rek jadi bosnya di bidang kuliner Brad. Buka rumah makan gitulah. Ya halus. Jadi ladang usaha teh dengan saukur eta hungkul gitu kos. Jadi aya cadangan lah di mana ayeuna jangkrik keur sepi meureunana ai kuliner mah moal. Gitu kan moal sepi saha nu rek dahar. Eta bener Brad. Terus karena pan tujuan Kosim ka dinya Brad. Jadi ngan Kosimanya mua muka rumah makan anu biasa-biasa mua Brad Kosim mah atuh monya Kosim gitu loh anjir muka rumah makan nu biasa-biasa nu wow pokoknya mah jadi nu spektakuler Brad anu elit gitu selain ti elit unik deh jadi Kosim mah di rumah makan teh Brad
ngayakeun dahareunana ge lain daripada yang lain, spesial pokoknya namanya. Jadi engke teh Brad, makanan anu paling favorit engke teh di rumah makan Kosima nya sate bangkong Brad. Nya. Goreng eta bayawak Brad. Nya moal aya tadi rumah makan sejen mah. Bener moal aya Nepi ka tongseng lasun ke aya nya. Caprak ampun. Eta Brad nu anu hiji deui nu anu paling juara engke teh. Menu andalana nanya eta lain entong seng geus tongseng mah tadi empal. Empal daging sero tah. Pokoknya bakal rame tah kulineran rumah makan Kosima. Cek aing kieu tah anjir. Lamun ubar geus beak si Kosima kieu. Lain aya si lain kos eta arek buka kuliner atau arek buka ragunan anjir. Buka ieu naon teh ngaranna teh? Naon ngaranna teh? Kebun binatang. Hah? Kumaha mana teh konsepna kumaha? Ya bisa oge Brad. Jadi sama meh di Punci teh pan meureun ke stok teh lobanya. Jadi anu dahar-dahar numpuan sasatuan Brad. Unik. Jadi geus ditempuan teh dihakan gitu. Heeh. Saha nu ngahakan koplok. Aya wae anjing pasti ya ampun teh. Terus ya lamun eta eueuh nu meuli kumaha da anjeun saha nu bekina ge? Kumaha? Gampang Brad. Oh atuh Kosim kan loba duit atuh anjir. Bagikeun we ka panti asuhan, ka pemulung tah. Bila perlu nu gelo dibere moal beak harta Kosim tah cenah cek Ustad gaya berbagi mah Brad. Ya, alhamdulillah. Bener aya di nu kitu namanya. Tapi kan anjir lamun kana nu gelo mah rada mantes tadi dibikeun. Tapi da atuh-atuh anjir aya ka pemulung ka anak yatim mah kos anjir. Montong lah cek aing mah cek aingnya, cek aing mah ulahnya. Nya ulah lah kos lah, ulah. Ulah anjir. Ya omongeun anjing. Ya cek aing mah ubar di inung. Nya ti dokter teh balik dipariksa teh ubar teh hakan kabeh cek aing. Teh kamu deui ya guys ya. Bener teu. Caprakna ampun anjing. Si Kosim ieu. Maot atuh Kosim. Wae anjing. Cing aing arek heula tangagokan. Aya wae ieu anjir ya. Taleus ateu. Alah kebenaran Brad gerai di lembur. Antar Kosim yuk. Kemana? Ka hareup ka material. Rek naon? Yo Brad, keran Kosim mampet. Kacocokan anak gajah anjir kasedot. Kumaha asupna si eta gajah anjir kana keran aya maneh. Ya omongeun aing si Kosim ieu. Rek neangan keran. Teu kudu ka material atuh. Aing ya ka karek meurina karanjang koneng tadi dinya. Keran kekinian anjir ieu mah bisa dibolak-belok tuh. Wah, Tuh. Tuh fleksibel anjir. Bahanna tina stainless buat jika di hotel-hotelnya. yo atuh. Terus dua karakter ieu bisa nyebrot tarik nya berbentuk busa, bisa nyebrot ngagolontor. Ieu mah hade tingali si tiali pamutaran ge ngeunaheun anjir. Jadi teu kudu jauh aya nama meuli teh nya. Teu kudu jauh atuh. Tinggal didinya klik bari gogoleran. Datang tah isuk oge. Nah, meulina keran sarua jeung nu urang ieu. Warna hidung. Nya madep. Atuh Brad nya pang cekotkeun ku didinya Brad sekalian bayar. Anger aing si eta ya omongeunna si Kosim. Aing deui wae ieu. Ya wae eta tah aja. Urap sampo. Brad, aceh mah kudu nyieun KTP deui bae sia Brad. Naon geus beak kitu KTP maneh pana KTP nu ayeuna mah saumur hirup. Ceng, hah? Anu itu mah butut Brad. Naonna? Otona coba seumur hirup Brad. Udah kumaha anjir ti kudrat atuh si teh. Aya maneh. Ya guys, rek diulang deui ge da anger banget nu eta kecuali ganti beungeut di dinya. Mun arek mah ya wae saroceng ieu anjir. Ganti we atuh anjir ka desa ka itu.
Ari nyeun KTP brad eta. Jenis kelaminna brad. Ditulis tawa dipoto brad. Anjing. Sarap aja si saroceng ieu ampun teuing. Wah ebah. Dipoto cenah jenis kelamin ieu, digamar ceng. Digamar. Anjir. Lamun henteu make ieu geuningan make tinta nujang jempol nih. Tah diadekeun kayaknya terus ditempelkeun kana eta kana KTP. Kegokedan anjing. Parah saroceng ieu ampun teuing. Hah bisa wae ieu koropok kuntu ieu. Ayeuna keur viral pisannya brad. Anu daremo geuning brad. Oh, nu di ditu teh di Pati. Lain Pati brad. Kapan ari Pati mah geus puguh brad. Jodoh Pati Bagja Cilaka. Lain urang nang tu keunana ke brad. Anger geus nyasab deui wae. Heeh bener ai kitu nama bener kok eta naon teh ceng. Ya, tapi na anjir maksudna Pati teh di ditu di daerah Pati. Di daerah Pati di ditu aya nu rek dilengserkeun. Ya, bupati di ditu, bupati gubernur teuing lah. Pokona mah di demo ku masyarakatna titah turun. Berarti ayeuna mah brad eta anu bangsa nu ngarawinkeun di urang mah di dieu brad ayeuna mah geus moal aya anu mapag pangantennya brad. Naon hubunganna sih teh? Pada eta kapan cenah? Ayeuna mah lengserna rek diturunkeun brad. Nying. Heeh lengser teh diturunkeun sia teh lain lengser anu anyar nu jadi aki-aki di nu mapag panganten lain, ceng. Aing ngobrol jeung si Aceng mah anjir malah widang we ka ditu ka dieu ampun teuing saroceng ieu ye. Ya wae ya anjir. Janur koneng. Ya. Terus di mana dia? Sti bengkel ganti ban. Bengkel mana? Eta nu pertigaan nih, Bang Samir. Sabaraha di dinya ganti bang? Murah di Bang Samin mah. 3,5 teh masang gratis. Oh, aya pembalut teh nya? Di mana? Nya di bengkel Mang Samin. Piraku pembalut yang naon mah? Nyerek meuli we tadina lamun gratis masang nama.